Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para runtun Bapak Ibu Guru sadayana nepangkeun nami abdi Fadia Zahra Zafira nenehna Fira. Abdi lahir di Bekasi 11 Desember 2002. Ayeuna abdi nuju kelas 12 di SMA Negeri 1 Cibarusa. Bapak Ibu Guru nu dipika hormat di dieu abdi badi nerangkeun sakecap dua kecap tentang biantara. Biantara teh nyaeta kagiatan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan di harapan jalma loba. Susunan biantara teh nyaeta bubuka, berisi salam pamuka, pendahuluan, anu saeutik ngagambarkeun eusi, materi biantara secara sistematis jeung panutup, harepan, kacindekan, jeung salam panutup. Unsur-unsur biantara teh nyaeta panyarios, bahan atawa materi panyarios, objek, serta tema. Menurut Wikipedia, dumasar dina sifat eusi biantara dibedakeun jadi biantara bubuka, biantara pangarahan, biantara pangbagea, biantara paresmian, biantara laporan, jeung biantara pertanggungjawaban. Kecap sakian ti abdi, hatur nuhun kana paratosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.